boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, geus sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang karekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu kan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun kulawarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea. Tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna
jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna naha erek kumaha jadina lamun manusia di Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna naha erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan
ayana tingtrim di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang ulah Sunda burak-rakan entong Sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu
Hoyah urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan ukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Teuing kunaon mun nempok anu dempon teu bisa mijen panon sok hayang geura lelesot buka teuing kunaon menibun celik panon noong anu keocon sok hayang milu ka unggon tanya awe mah bisa wae buka teuing kumaha benih asa kabita nempo bitis nu geulis ngadadak sok panas tiris buka teuing palaun heureuy jeung anak batu ocon di luhur kasur katewak diceret nukur duka teuing ceuk saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing usaha da kuring teu rumasa can kawin geus kesian budakna eueuh bapaan tanggung jawab beunang duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lebar teuing sok kalayap unggal peuting duka teuing ku heran ngaku masih parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan duka teuing kunaon mun nempok anu dempon teu bisa mijen panon sok hayang geura lelesot duka teuing kunaon menibun celik panon noong anu keocon sok hayang milu ka unggon sok hayang ngiringan duka teuing kumaha benih asa kabita nempo bitis nu geulis ngadadak sok panas tiris duka teuing palaun heureuy jeung anak batur ocon di luhur kasur katewak diceret tukur duka teuing ceuk saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing usaha da kuring teu rumasa can kawin geus kesian budakna eueuh bapaan duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lebar teuing sok kalayap tunggal peuting duka teuing ku heran ngaku masih parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan wilayah pasti ada penghuninya, baik yang
Dina kesang tunggara ngaguar lalakon hiru ngahudang kepanasaran dina nadata ngan dina lamunan ayaka tresna nembongan dina kalaka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan panukur dina lamunan hayang kiwari tinggal kahayang buktina teka sorang tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalihkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan ayaka tresna nembongan dina kalaka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan panukur dina lamunan tinggal kahayang buktina teka sorang tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalihkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang cina dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalihkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalihkeun kanyaan nu cina
kabagya